Jadi budak teh sing hideng sing eling buru-buru sia teh geus gede geus dewasa hayu ngabegeran awewe batur loba teu dikawin anak geus reuay iraha sia elingna dibapatahan terus menerus ku aing teh beurang jeung peuting sing hideng buru-buru ulah piomongeun batur ka batur ini ka batur nyokot malingan hakaneun batur piomongeun sia teh erek iraha sia sadarna geus kolot sia teh kumaha deui sia teh ayo lai aing teh nyarekan budak teh bener wae geus kolot geus aki-aki tah sing sok duta pangwarahkeun tah budak bangkar warah kitu hese pisan di babatahanana dut euy sikat ku aing itu mah Masuk, naon tuh yo saya sih mikir goblok hirup teh tah eta kolot apa lah tebak dewa sing mikir atuh sia teh tah kolot ke ngurus ka sia teh goblok sia teh mikir tuh aing teh mikir wae di babatahan